diparentah geh tadi teh orang diparentah kita wasiat supaya ningkatkan katakwaan lain tadi teh wasiat kita milih atanapi kita nyoblos anu salah sahiji pilihan ya aja ngabeja-bejakin ye itu wah eta masya Allah nabe wasiat di ngacaprak ke mana ka sendal-sendal jepit dibahas ampun aing mah ngabiakeun waktu aju besok Jumat nah tadi teh lapur kos kumaha tuh makmum geus teu parugupannya kebal teuing cenah imam nu aya bubar we jamaah kadang-kadang kebal teuing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tina kesempatan wengi ieu urang tiasa hadir dina haflah mubarakah ieu dina raraga nyaeta pangaosan nu mangrupina bilih bisi seueur kesalahan-kesalahanna sinareng kakirangan-kakiranganna simpli bados nuhunkeun lautan jembar pangampura di para anu nyaksikeun kana ieu pangaosan. Selaku manusia biasa sim pribados al insanu mahalul hoto tina terluput tina salah terluput tina dosa sekali di sim pribados nyuhunkeun dihapunten pilih bisi seueur kakirangan-kakiranganna. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun jama'atu ala zakuril ahrari mukina al balighina ghairil ma'dhuri ina faradu kifayah. Ari salat berjamaah anu 5 waktu kalalaki anu merdeka tur mukim henteu keur nyanyabaan tur baleg tur henteu aya uzur eta fardu kifayah. Naon sih ari nu disebutkeun fardu kifayah teh? Anu disebut fardu kifayah eta gugur ku aya anu migawena ku salah saurang saumpamana salat maid gugur eta dosa salembur kulantaran aya anu nyolatan kana maid sok sanajan aya hiji atau 2 jelema anu nyolatan tapi sanos kitu sanajan fardu kifayah ge jadikeun ku urang eta teh ganjaran-ganjaran amal-amal anu sae tah ulah sok ditotolerkeun sanajan fardu kifayah ge nya. Wa fil jum'ati fardu ain alaihim jeung berjamaah salat Jum'ah eta fardu ain ka anu kasebut tadi. Fardu nyata salat Jum'ah fardu ain ka anu kasebut tadi teh nya. Nu mana tah cenah tadi teh? Salah sahijina nyaeta kanu henteu keur nyanyabaan. Terus anu baleg tur anu henteu aya uzur eta kalebetkeun kana fardu kifayah keneh. Wajib tegasna mah eta teh. Wa bil jum'ati fardu aini alaihim jeung berjamaah salat Jumat eta fardu ain kanu kasebut tadi idza kanu arba'ina mukallafin tatkala aya 40 urang anu mukallaf sadayana tah
fi banyatin dina adeg-adegan imah wa ala manna wala manal iqamata indahum arba'atu ayyamin sahih jeung kitu deui fardu ain salat Jumat ka jelema anu niat mukim di lembur eta. Deui jeung kitu deui fardu ain salat Jumat ka jelema anu niat mukim di lembur eta kaum 40 tea tah wajib deui tah ge ka jelema anu endek mukim umpamana urang neuk nyabaan nya tah geus menang umpamana ti poe Senen urang tah angkat terus tah endek balik umpamana poe Sabtu tah lebet eta ge nya lebet karena parduna Jumat jadi lain kaasup kana jelema anu nyanyabaan tapi dina jeroning anu 40 teh dina 40 teh atawa leuwih tatina 4 poe ge ngan teu diabuskeun kana anggota 40 tak berarti henteu bisa dijadikeun adat anu 40 henteu bisa jadi syarat gitunya eta tah anu urang nyanyabaan leuwih tina 4 poe atanapi non leuwih ti 4 poe atanapi samingguan dirinya urang teu bisa jadi adat tapi urang ngiluna mah salat Jumat insyaallah maka jadi wajib gitu tah henteu kaasupan nyanyabaan deui ari mesti 4 poe mah tanapi lebih cuman di dieu teh dibejakeunna henteu diasupkeun kana adat Jumat henteu diasupkeun kana adat Jumat walaman balagohu nida'u sayyitin min tarafin yalihi min baladiha jeung wajib deui Jumat ka jelema-jelema anu kadatangan azan anu lepas sawarana tah warimanya lalepas sawarananya warima lalepas sebab kunaon sapeker tah beuh kapan Masya Allah nabe sampai ka belah dinya lah orang ngamangpaatkeun karena sampai kerekeun bae aya nyebutkeun alatul malahi ge urang mah rumasanya alatul malahi cenah eta mah sapeker mah keun bae urang mah rumasa masih keneh bodoh keneh tina perkara-perkara tadi teh nya tina perkara-perkara ilmu nu sejenna wa surutuha waktu duhuri ari salat Jumat nyaeta kudu mibadina waktu duhur di jero waktu salat duhur atuh eta mah cenah lewat bae cenah tina waktuna salat duhur atau jadi salat duhur deui bae beureun kitunya heeh sok loba teuing teh aku ari mah tadi teh punten ieu mah kana kiai sok loba anu tadi teh na mimbar Jumat hampura sok kadang-kadang khotbah apa dek ceramah tah loba eta nu naros kitu ge ieu mah teh khotbah apa rek ceramah lain naon ya kebal teuing mah tadi teh bisi jeung bisi urang lewat tina waktuna duhur sok sanaos cenah waktuna duhur teh cenah samemeh asar ge tadi teh lingsirna panon poenya masih kena waktu duhur lain ieu mah ayana dina waktu Jumat ieu mah atuh lewat beun jam 1 atuh lewat Jumat nah rek kumaha tah entak hampura ya karena khotib ya
Neslah khotbahna ulah kebal-kebal teuing mundek eta nabanya ndak anu pardu naba tanya aya di dinya ieu kina entah buku-buku na di sok dicadak ku khotib dia tah ieu mah kadang-kadang pan lain ceramah tadi teh ya nyaritakeun nagara nyaritakeun perpolitikan nyaritakeun jeung sajabana komo kedeung deui mah DPR segala macem jeung sajabana Masya Allah nabenya lain nyampekeun tadi tia orang supaya takwa ka Gusti Allah malahan tadi tia disisipan ku hasud ku ria ku ngestek-dek bengek tadi tia ngomong malah kasadur ka ditu hampura ya maka para khotib Jum'ah Masya Allah nabayanya ulah kebal teuing lah ulah kebal teuing karunya endek takwa ge batur tadi ku guru tuh kenanya wayah nabai ya mah nangtung di tempat rata di sisi lembur ta lamun tematnya anu ada nangtung di tempat rata di sisi lembur anu nyanding kamanehanana ti negara anu aya Jumatan atanapi lembur aya Jumatan yang kuarima tadi teh nya sanajan lain di sisi lembur ge kadenge beunang ku sapeker nya hadi dia mah tadi teh nu adana supaya kadenge di sisi lembur tadi teh kakebehan gitulah bila mana ngadenge anu adan tadi dinya tuh cukup bisa sawarana kudu lantang dina ge ulah lalahunan adana baheula mah pan teh sapeker ayeuna mah alhamdulillah tah urang manfaatkeun sapeker alat sapeker tehnya ngaran alat mah tadi teh deuk dieusian bagus contoh ambil ieu bae urang ngaran alat mah tadi teh gelas lah dieusian cai susu dieusian cai bening ku urangnya halal atuh urang salah bae ngeusiana sapeker ge nya dieusian ku urang ku pamaksiatan tadi teh hiburan-hiburan teh atuh deui teh tadi bisa timbul kana pangharaman-pangharamanna bisa nimbulkeun pamaksiatan kanu bakal kadenge ku urang tadi teh nya ku hiburan-hiburan teu paruguh belah tah alat ge tadi teh aku mau urangna doang model cenah loba ayeuna malah model HP segala itu ada dimangpaatkeun ku urang insyaallah dina nilaina positif mah jadina positif tapi tadi teh lamun ku urang dipakena negatif mah tuh ya kitu deui bae negatif deui bae mentakan tadi teh alat atau kumaha urang kudu cermat urang lagi make alat anu aya teh nya model cenah urang kuari loba pannya dina jero HP ge model fitur-fitur nu sejen aya YouTube itu manfaatkeun ku urang ulah eleh ku kafir manfaatkeun jadikeun eta ku urang ladang dakwah urang jadikeun ku urang ladang siar urang ngaluhurkeun agama Allah lai kalimatillah tegakkeun ku urangnya ulah eleh tadi teh ku kafir cek peribahasa nyen konten anu teu paruguh susuganan bae tadi teh urang mah nyiar sebab dihampura dosa mah ti mana bae sugan bae urang tadi teh ku sebab tadi teh urang kikian deui lah bari cenah dakwah dina jeroha eta nantah aplikasi YouTube dan naon tak gitulah sugan bae aya nu kakoet hiji dua mah tadi teh nya karena nyebarkeun jaring ieu atuh ka alap ilmu na atuh alhamdulillah atuh henteu we atuh nya mangga atuh cek peribahasa tadi teh nya bagus keur maneh goreng keur maneh mangga bae adapun bener ti Allah atuh salah ti kula tah hampura bae eta mah seueur pisan simpri baros kakurangan ananya para hadirin sadaya sanes bibisaanan ieu ge wa antu shalla jama'atan bihim jeung kudu di berjamaahkeun kalawan 40 urang
ulah sok bibisanan tadi teh orangnya sholat Jumat sesoranganan di imah watuh untuk nuturkan karena syariat tadi tehnya karena syariat Kangjeng Nabi hari itu cara nama gagah aing wajan di muka masjid lah cenah di imah bae sholat Jumat teh bisa kitu teh bisa kitu eta macam teh bisa ka dieu teh bisa kitu aya uzur teh atuh sapusing-pusing atuh sholat dohor dia sapusing-pusing teuing di imah jedur nya ulah ulah ngalir-lir maneh ari ogah macana ka masjid jauh ka masjid nage cenah di dieu mah kami mah ieu nanta ngaranna lain mukimin lain ahli masjid cenah kami mah di dieu mah kami mah ieu nanta musafir cenah asa pusing-pusing amat sia mah asupkeun adat henteu atuh salat dohor bae nu hade nu bener ulah ngalilir maneh ngan kade ulah leuwih ti 3 kali teh kikituanannya kade lain naon bisi pegat iman bisi pegat teh ya bisi nu ngaran bisi bisa terjadi bisa henteu pan ngaran bisi mah khawatir ulah leuwih ti 3 kali wan la tuqarinaha aw tasbiqaha jum'atun di baladiha jeung ulah ngabarengkeun kana eta salat Jumat atawa miheulaan Jum'ah deui anu sejena di eta negara Jum'ah. Jadi Jumat mah di hiji kampung anu aya 40 urang hari anu sawareh mah sungsuhunan nyebutkeun ari ieu mah ura jelemana atawa leuwih tah eta hiji bae ulah ta'adud ulah ieu mah cenah kumentang-mentang tadi teh urangnya ustad jeung ustad ieu pada bentrok ieu hayang nangtun masjid itu hayang nangtungkeun masjid pukul mah wargana gedang 40 kutil 40 orang hayang nyen di hiji lembur hayang masjid 2 pan tadi teh nya waduh masyaallah na bae eueuh teh tadina kurang tina adat hayang nyen masjid 2 aja digilir teh apanya teu bisa ari kitu mah ulah ta'adud warkanul khutbatain alhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ari rukun khutbah 2 nana eta 5 sekali deui nya supaya inget ke urang ya ari rukun khutbah 2 nana eta 5 tah nu kahiji urangnya rukun Jumat muji ka Allah kalawan alhamdulillah atawa mustaqna alhamdu kadua maca sholawat ka Kangjeng Nabi ya tina rukun Jumat ya wal wasiyatu bitaqwa tah kita nage orang tadi teh keur khotbah lain kita ceramah wasiat keur takwa lain wasiat keur nyoblos lain wasiat ngabagikeun tah ngabagikeun tah kuari teu parugulah loba-loba nu kitu diwasiat-wasiatkeun wasiatna nu kumaha wasiatna supaya ninggang kana jamaah supaya nambahan kana katakwaan iya mah kapan amprekan ampura ieu kitu kan anu isok hari itu tapi eta mari aya guruna aya ilmu atuh mangga bae nang sim pribados mah tadi teh hampura rebu hampura gitu kan ulah ngaprak lah loba kuari tah loba saceramah-ceramahan bae dina khotbahan ngajelaskeun sendal lah segala ngajelaskeun bangunan lah kayak bae deui nu kos kitu mah heulanan
sampaikan beta wasiat supaya orang tadi teh anu ngadengekeun supaya bisa lebih bertakwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeung katilu wasiat kalawan takwa dina khutbah dua nana. Wa ayatun mubhimatun il ihda huma. Jeung kaopat maca ayat Quran anu mere paham dina salah sahijina khutbah dua. Maca ayat Quran urang tah. Terus wa du'a lil mu'minin wal mu'minat pisania kalima ngaduakeun ka mukminin dina khutbah kadua. Urang ngadoakeun da sok aya teh nya. Doa cenah tina khutbah anu sok tina hudang kadua teh aya pan alhamdulillah di urang mah. Wasurutuhuma toharotu anil hadasain wa anin najasati fil badani wal makana wal mahmulin. Ari syarat-syaratna dua khutbah Jum'ah teh nyaeta kudu bersih tina dua hadas, berarti kudu boga wudu gitu tanya anu khutbahna teh. Tina hadas gede atau napi hadas leutik, tina bisi aya najis teh dina ieuna dina pakaiana atau napi dina sorbana gitu nya, dina tempatna bersihan lah. Jeung tina najis dina badan, jeung tina panggonanan jeung anu dibawa. Wasatrul aurati wal qiyamu wal julusu bainahuma. Jeung nutupan aurat jeung kudu bari nangtung khutbahna jeung diuk. Bari nangtung bari diuk, pertama kan diuk heula nya. Tah kadua urang tadi teh nyampaikeun tadi teh khutbah Jumat ke aya diuk deui, nangtung deui ke aya deui teh urang tah ngadoa nya. Wal wilau bainahuma jeung kudu tuluy-tuluy antara dua khutbah. Wa bainahuma wassolati jeung tuluy-tuluy antara khutbah jeung salat Jum'ah. Wa an yakuna bil arabiyah jeung kudu ku bahasa Arab dina rukun-rukun khutbah. Ulah tadi teh urang rukun-rukun khutbah teh nya. Nu ngaran rukun mah tadi teh doang keur dina salat besi. Nya aya rukun-rukun teh nya, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli tah. Berarti wajib nama eta Pak? Wajib pakai bahasa Arab eta. Teu bisa dirobah-robah. Kota mah pakai bahasa Indonesia. Nya, tapi Arabna seeutik eta rukuna wungkul mun di kota teh seueur tanya. Ieu mah emang aya di dinya sok bari caramah nyisipkeun wasiat ku bahasa wasiat eta ku bahasa anu mengerti mungguhna mah. Padahal mah cukup ku pake bahasa Arab bae ge. Teu kudu cek peribahasa urang cacaramahanan segala macam. Mendingan caramahna cek peribahasa nyampekeun urang bisa lebih ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Ieu mah wasiatna kapan wasiatna lain. Wasiat kita nyoblos nomor gitu bela aing sing disalahkeun ku KPU bae ke cenah. Wasiatna kos kitu tah loba teh kos kitu, hati-hati tina Jumat ya sakedeung deui urangnya. Sakedeung lihat nya hampura ulah kababawa urang urusan-urusan kos kitu ulah sok dibawa kana jero salat nya. Urusan dunia mah teu geus ke teuneun heula bae di imah tah kitu kan. Di kantor tah ulah sok dibawa ka jero salatnya. Komuatan di beberapa khutbah Jum'ah diparentah ge tadi teh urang diparentah kita wasiat supaya ningkatkeun katakwa
katakwaan lain tadi teh wasiat kita milih atanapi kita nyoblos anu salah sahiji pilihan ya aja ngabeja-bejakeun ye itu wah eta masya Allah nabe wasiat jeung ngacaprak ka mana ka sendal-sendal jepit dibahas ampun aing mah ngabiakeun waktu aju besok Jumat nah tadi teh lapur kos kumaha tuh makmum geus teu parugupannya kebal teuing cenah imam nu aya bubar we jamaah kadang-kadang kebal teuing ya mantakan si imam tadi si eta si khotibna kudu sing ieu teh nantah mengertilah gitulah karena kondisi psikologis si jamaahna zaman kuari mah tadi teh masya Allah na bae lain teu hayang kapan dikebal-kebalkeun ka lain teu hayang nang urang nempo kondisi urangna kudu boga empati kasa tah bisi anu keur digarawe segala naon bisi buru-buru zamanna tadi teh nya judulna sering pengertian lah kakabehan orang dibuat simpel dibuat sesederhana mungkin tina perkara-perkara tadi teh nyampikeun wasiat masalah Jumat jeung kudu bahasa Arab nya dina rukun-rukunana khutbah teh eta macana salian tina bahasa Arab hampura eta mah kitu lain rukun ieu ge tina rukun Jumat teh kasebut kaasup kana rukun qauli nah. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fil jumu'ati aw ghairiha an la yataqaddama ala imamihi fil mauqifi wal ihrami wajib ka saban-saban jelema anu ngamakmum dina salat Jumat ya bagian urang ya tadi mah imamna ulah loba ting ngritik lah ka imam mah lainna naon imam pre kayak urang ngidon pre bekabehannya aduh imamna pre cenah Jumatan libur gara-gara naon imamna imam tembak loba lain imam tembaknya ngaku maraneh ngaku imam tembak punggung malain mustawatin didinya umpamana urang serang ya umpamana hampura yo lain ngacak-ngacak job batur urang serang aju manehna seolah-olah dikontrak Jumatan sami dibayar teh ya ku pihak ieu kulantaran tadi teh teu aya imamnya kunaon warga sekitar didinya dididik dipagahan diberdayakeun pagahan supaya bisa jadi imam tina Jumatan ulah nepikeun ngontrak tinu sejen ti lembur batur itu loba ayeuna mapannya ari masjid batur dikekepek ku manehna di udag jaya duitan ieu ari masjid sorangan ditinggalkeun bener tah teu sieun ngomong nya loba eta supir tembak hampura bae begitu kan karena supir tembak ya waduh bisa di demo ya ku ustad di sebenarnya mah keun lah tadi teh orang nyampekeun mah walau kana murosna sarjan pahit sampekeun bae hampura ieu mah lain cek kula dina ge cek keterangan kula ge nya bisi cenah kitab naon atuh kitu mah nya ya kiai ustad nya teh bisa maca siaran bae ku sorangan atuh nya loba beureun ustad kiai sakeliling dinya obrolkeun bae jeung kadinya hajikeun ya ulah karena orang tadi teh ibadah karenana ulah karena dunia anu saeutik karenana kudu kumaha kudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala pan ku ayeuna maloloba nama lain masyaallah na bae hampura ya lain teh salat urang mah salat urang acak-acakan urang mah nya geus loba ditulungan ke Gusti Allah tadi teh ya dibere milik jeung rezeki eta urang menisbatna teh tadi nganggapna teh milik jeung rezeki teh hak haneun bae jeung naon teh hak haneun duit loba pagumalanang eta nu dipikirna eta bae padahal mah rezeki mah tadi teh anu geus nyampe kana ti koro urang eta rezeki urang rezeki mah loba bisa ngiceup rezeki bisa ngalengkah rezeki kayak karasana eta karasana mun cenah nganggap eta rezeki teh miliknya urang lamun geus gering umpamana ya rezeki teh nya urang dibere nyeri mata sabelah
ngenaheun amat can beuntas sadua nama coba mun pecak sabelah tah milik keneh pan eta ge urang ari beuntas sadua namanya ngan ieu geus cager mata dipake nama maksiat siga nu toreknya Masya Allah bege eta torek lain teu hayang manehna ngobrol jeung batur beri haheuh ge lain teu hayang ngasihat nama manehna ge hayang ngadengekeun omongan batur hayang ngadengekeun ngaji ka batur mantakan loba kan kuari mah dibelaan cek berobat dibere nanta ngaranna aya alatna teh supaya yang bisa boga dedengean ade urang nu cager buleugeur didengekeun nama Masya Allah kana pamaksiatan malulunya urang mah teu syukur ngaranna eta salah sahijina urang teu syukur dibere ceuli normal dibere mata normal dibere irung normal dibere sungut normal alhamdulillah sarua bae milik eta ge rezeki anu gede sarua bae aya deui milik anu kecida pisan ageungna nyaeta urang dibere tadi teh dijadikeun umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi teh orang dipaparinan ku Gusti Allah nikmat iman sinareng Islam eta milik mata saluar di eta keheulanan saluar di eta mah ya model karesten itu segala mah aduh eta mah tadi teh disenangkeun di dunia nage nu karitu mah ya nek ibadah mah kabeh ge teu payah model Islam soalnya Islam mah selalu yang terdepan selalu yang terdepan pola pemikiran lagi Islam bukan hanya sekedar untuk hidup doang tapi hidup setelah mati setelah hidup setelah mati kumaha coba pikiranku urang kabelah ditu tah ulah tadi teh mikirna waduh kudu kabeli sawah kudu kabeli kebon kudu kabeli kudu pemajikan 10 segala tek bengek nanya jauh keneh nu kitu mah tadi teh urang mah alhamdulillah dibere pola pikir ku Gusti Allah dibere ditulungan ku Gusti Allah masih keneh dibere iman sidareng Islam dibere keyakinan bahwa jaga bakal aya nu ngaranna alam kubur ya alam kayak itu mijan segala neraka surga dibere orang muka yakin kalau belah dinya alhamdulillahnya tapi orang deka belah ditu na perlu pengorbanan segala nage perlu pengorbanan wa imatina pagawean korban kencek tanaga wa imatina harta ta sarua bae eta ge pengorbanan mah teh pengorbanan menek non wujudna bener teh iya mah hayang macet bari bahasa kan gelis banget perang aju kitukeun teu aya pengorbanan atuh yang jauheun atuh hayang kan gelis banget perang atuh kumaha endek menangna mun tah mah aya sanajan banget perang ya aya modalan teh gitulah nang kade nya mun hayang bagja ya mun hayang ngeunah gitulah urang ngagege kana nantah migawe kana ka Islam urang hayang bagus bela hiji cukup ilmu urang dua cukup dunia tilu boga kawani ya kudu boga eta dunia ilmu kawani kudu eta nu tilu eta kudu saling menunjang supaya berkembang agama boga ilmu tadi teh teu boga dunia atuh gati kana ngembangna boga dunia teu boga ilmu teu boga kawani dioloan bae ku batur nya boga kawani nya teu boga ilmu teu boga dunia jadi kacung paling jadi aing kawani gede tapi bloon karak diupahan gocap doangan ge Masya Allah na benah mayan batur layak bae kawani nu gede pan jelema kos kitu ya ondo eta nu kitu ondo ngaranna Masya Allah na bae geus urang mah tadi teh
ibadah orang ka Gusti Allah sing lillahi ta'ala orang ibadahna ulah aya karena ieu karena itu ulah ko mau bari jeung hayang ka alam teh mah moal jadina naon ya punten orang doang ngaji koski lah ya ngaji doang heueuh nya kapan eta ngaji mau kitab ka imah kiai urang teh nya terus seperti ngadengekeun pengajian atau milu nyurahkeun kitab segala isin tek-tek bengekna ka itu doang indah belah gitu kan pang kiaina tapi kertegna jero hatena hayang ka alam wah murag dirinya kene ganjaran ge muruluk mantak tadi teh ya sim beribadah ge urang tadi teh ya urang kudu seja karena Allah Subhanahu wa ta'ala keun bae urang dunia mah kaya nuturkeun ulah sieun masih dijamin ka Allah kok mau jelema-jelema fisabilillah manu aya dina jalan Allah geus pokona mah ditanggung me ku Gusti Allah kan ulah mentang-mentang fisabilillah tadi tia urang ucang angge-angge bae ngaji bae ari ikhtiar cek peribahasa jeung pakasabeun dunyana henteu model urang mengaji jojong ikhtiar jojong urang mah ulah masya Allah nabe ngaji urang tadi tia ulah hayang ka alam tadi tanya ulah ria ka batur ngeri paneta maca dikir maca tawasu dilekoh-lekohkeun hayang di amplopan guare hayang di baskoman guare ari geus nama sing horeng eusi-eusi nama hayang ka alam tah sarua jeung tadi teh urang nyai rela nya menantah mamawa ayakan di ngalacai kawahangan bari jeung mawa ayakan eta ilmu diibaratkeun kana cai teh kapan ieu disiuk ku urang wadahna mah gede tah ayakan mah nya serokna gede tapi giliran disiupkeun teu meunangna naon sakali bae aya bebeunanganna naon runtah paling ge teu nya runtah timbul deui panyakit ta runtah-runtah teh bener cek kiai aya teh nya kiai Taqiyuddin teh mah urang cenah teh bahasa runtah cenah masyaallah na bae cenah lain cenah perkara menang-menang model urang menang wali pikiran ku abdi bener runtah eta teh naon aya hartian runtah teh nya runtahna ria una ujub ena nifaq tena takabur ana runtah takabur gitu ta takabur hakna atuh hasud tah kumpul eta asana dina awak-awak urang geus picinan bae tah runtah-runtah dina aya gila dina otak urang tah nu ka itu tah urang tadi teh ngaji mah ngaji bae ibadah mah ibadah bae lina naon tadi teh bisi jadi jelema-jelema muflis jelema-jelema anu rugi ya hook paneta hook urang mah urang tadi teh geus tahajud geus dikir maca sholawat tapi kunaon dibere kata rajang penyakit nu kasebut penyakit ria geus loba-loba ganjaran atuh murulug deui we masyaallah na beak deui nyieun deui kitu jeung kitu bae kunaon sebabna ku kitu-kitu bae sebab ieu na ieu hatena tedek ngebersihan tedek dibersihan hatena piceun eta nu karituna nya sing hade urang tadi teh kudu karunya kasa gampang ngabatur mah heula karunya kan awak sorangan urang kuari mah jajaga paeh urang nu ditanya moal batur saha atawak urang ngingetan ka batur atau ngingetan bae di dakwahan ku urang ngajak dakwah teh loba gitukeun lah lain cek peribahasa kudu mau kitab bae urang lain dakwah mah lain kudu cek ngaji bae lain kudu di luhur panggung bae lain dakwah mah ngajak urang kana perkara kealusan sarua bae eta ge dakwah ngajak cek peribahasa kana jelema nu teu daek salat hayu kurang sampai daek tah eta ge sarua dakwah mah ngajak karena perkara anu kabagusan
siar teh ngaranna ngalobakeun maca sholawat siga di dieu ka Agus, masya Allah ya. Iya secara tidak langsung iya tempatnya teh ngajak dakwah ke orang, ke Agus eta ngajak dakwah ka saha ya kana jamaah nu aya hadir di dieu. Naon ngajak nu tadina tilok dikiran milu dikiran, nu tadina tilok daek maca Quran minimal kumaha Yasin mah daek jeung Fatihah. Tadina teh daek cek peribahasa maca sholawatan, alhamdulillah aya nu daek maca sholawat. Tah, secara tidak langsung ya tage dakwah. Hasil buktina aya jak wari lah. Alhamdulillah Pak. Loba dakwah ge. Alhamdulillah hasil gitu. Moga-moga orang sing istiqomah bae neruskeun ieu. Ngalampahan page kayak karasa ku urang ka itu. Istiqomah pemuda-mudahan kanu ngajakna tadi teh sing janten amal jariah anu ngocor. Beuh, masyaallah nah bae tanya. Amal jariah ngocor. Di mana cenah ke jaga paeh. Teu percaya geus hati paeh teh heula. Teu percaya mah paeh teh heula, tapi jariah heula. Ya. Jariah heula mun teu percaya paeh heula ke datang ka itu kapan? Oh, kapan eta? Bakal nulungan kapan lah modal cenah tadi teh. Man ro buka goloyor apel ngahalangan pan. Aya pan apel kapan dah. Bakal tadi teh nya bakal jadi iuh kana orang tadi teh sedekah orang. Tah sedekah masyaallah na bae. Malahan aya deui keterangan jadi di alam kubur tah amal anu buang heula-heulana nepi samemehna salat samemehna urang peribahasa zakat haji jeung nu lian-liana urang anu pertama kali datang kana ahli kubur teh nyaeta amal sedekah nulungan. Mantakan alhamdulillah di urang mah nya aya cek peribahasa aya nu daek tahlilan yasinan tadi teh nya sedekah di imah anu maoteun teh nya ajukeun nu boga imahna sok dibesekan sok dicek peribahasa diberes snack teh lain kulantaran mampuhna bae lain jak karunya kanu ahli kubur karunya jadi ditu cek peribahasa aing masyaallah na bae saya salat yang belang betong pan hah ayo rajin nama salat nama tapi nanti jeung ilmuna rajin nama ibadah langsung ngomongkeun batur loba teh urang macak-acakan ibadahna. Tah pertama kali anu datang ka urang eta nyaeta sedekah urang. Wih cenah teu bieu jelema geus paeh ku mendeuk sedekahna. Keluargana nu sedekah sanajan keur cai sagelas. Ulah cek we pusing-pusing. Anu paeheun teu ditahlilan ku kabina-bina amat dari mah budak teu karunya ka ahli kubur. Ya. Manya cek teu mampu ngayakeun cai sagelas. Mustahil tapi na. Mustahilnya di urang mah teuing batur mah teu makean cenah cek wah boy mah cenah eueuh. Ieu yang kainget teh wah boy teh gara-gara si eta si gara-gara perangnya eta tah. Pengalaman eta paling rumet eta sing si eta. Keur dongeng bae atuh kula tadi baheula ya dongeng ya kula. Baheula kula keur masih keneh keur ngalarantau we lah judulna mah disebutkeun ngaji atuh isin ya. Keur ngalalana we lah. Hiji waktu salatna salat dohor. Eta abdi di kamar mandi mungguhna mah bari mandi bari nyeusehan. Nya nyeusehan lah kitu nya kakarak beres nyeusehan urang mandi gitu lah. Sedangkeun eta aya dina waktu dohor ya di kamar mandi keneh waduh sedengkeun nyeusehan can beres. Tah singkat cerita eta setengah 12 lah setengah hiji lah urang buru-buru ka masjid. Datang ke masjid eta abdi didorong nah balik deui. Naon maksudna ieu? Babasaan cek mah salat dohornya udah habis cenah. Ini jelema cenah wah boy edan meureun dia mah. Enggak ada dari sononya cenah. Dohornya juga udah lewat berjamaah udah bubar. Emang aing berjamaah jeung sia gitu kan. Sia mah GR teuing hirupna. Aing kitu kan sanajan cek peribahasa ieu ge tah sorangan ge insyaallah gitu kan. Jalain dia nu narimana ge. Urang mending ditoyorkeun nah keluar deui ti masjid digiringkeun masyaallah na bae eta kuah boy gila aing mundeuna ge. Ih beneran bae ge doakeun moal selamat dia ku aing dia.
bener bege geus aing ngadoan moal salamet beje kos kitu mah gak ada keneh kurang mata nage ih nggak boleh mindalik ta jelema hampura ieu nya ngomong-ngomong wah boy kulantaran kurang ngalaman tebuh tekaruh urang digiringkeun nggak ada di sono nggak ada dalilnya cenah dia dalil hayang ngebebek bae mah kitukeun ih ieu mah waktu dor kakarek setengah hiji kula masyaallah na bae tamun digiringkeun keluar geus nama aya DKM aya naon cenah aya naon ngasep cenah ieu kitukeun wah boy gila aing kitukeun aing salat nah keluar ieu bebasan waktu dohornya udah habis setengah hiji tapi orang doakeun belah mudah-mudahan eta jelema sing tadi teh dibere bebalik pikir ayeuna hirup keneh jelema ge ku abdi sok panggih geus pokona mah ya tips ti kula ya dengekeun ya ku kabehan ya susuganan bae mah kula ti guru kula ya alhamdulillah ya dikieukeun ya ku almarhum Kiai Haji Wahid baheula pernah nyarios ka abdi tep ka dieu sia cenah kaji mun dia ogah kaasupan nu kararitu tah jelema-jelema cek peribahasa wah boy lah zaman kuari mah mun ogah kaasupan jelema-jelema nu kos kararitu lobakeun cenah maca tolaal di jero masjid di urang sok aya teh nya marhabat ya marhaba di urang ya to marhaba ya nurul aini teh nu eta tolak al badru alaina insyaallah eta sing dawam sia cenah macana di jero masjid eta lobakeun maca marhaba be judul nama di jero masjid insyaallah moal eta kadinya moal tadi teh moal kudu asup manehna nek aya acara atuh kumaha teh deuk aya acara manehna marhaban ku urang aya marhaban geus kitu-kitu jeung kitu bae teu kudu jeung peureup teu kudu jeung dalil teu kudu jeung hadis aya deui hiji deui lamun maksa bae manehna urang marhaba aya keneh bae geus kagol di masjid nyiar bae deket pangimaman geus eta nek meuli batu nisan dan nek batu pendasi tah diboehan sakalian moal saya moal daekeun kayaknya digir imam teh diboehan ku urang gitulah geus teuing manehna diolo bae kitu disiasatan model salat Jumat masyaallah na bae tadi entos dibahas teh nya buku mustawatina kurang hayu bae ngader-der nyilu bae sih ya masjid Balatak ya di Pandeglang ieu mah ku hayang eta hampura ya aya ya alasana di jero nanta di jero pendidikan cenah ieu mah aya dina pendidikan magahan tadi kana muridna nya kunaon sapusing prekeun poe Jumat sakolana nya ari ku hayang-hayang teuing masa Jumat Minggu diasup sapusing-pusing amat prekeun kitu poe Jumat mah dak kitu keun urang salat Jumatna ieu mah masing-masing bae ieu mah ujung-ujungna salat Jumat henteu ting cikikik dari juru warung alasana pendidikan aju dijieun di jero tempat pendidikan di dinya mustautina bari jeung areueuh cek perih adadna loba nu kurang jadi urang Balatak masjid atuh milu bae ieu mah ulah hayang gegede lagaanan kajeun lah ieu mah meh kadengeun moal ngadu dalil jeung ieu mah soalna aya duitan itu mah aya duitan diolo coba diolo ieu mah alasana jeung pendidikan cenah ieu mah ngadidik budak ieu Jumatan supaya ulah keluar sako pamartina dina lingkungan pendidikan maranehanana ari saran kula daripada pusing-pusing mikiran Jumat cek peribahasa jadi dinya teu cukup adat Jumatan hayang atunya kunaon prekeun poe Jumat sakolana tanggal beureumna ieu bebeja ka pamarentah menta ka bupati tah menta perda kitukeun ieu daerah Banten supaya prena poe Jumat supaya ieu anu geus tadi teh aya menyelenggarakeun pendidikan kana masalah Jumat ieu barudak supaya daek Jumatan di mana atuh di mana masing-masing nya geus bae sapusing-pusing bae ieu wayahna ieu eta nyieun perdala atuh prekeun nya kunaon ieu Mendikbud tah prekeun poe Jumat Minggu asup sekagol ya kurang film Doraemon geus eueuh ieu nya si Shinchan ge eueuh mun baheula Power Ranger
urut kula saur wae baheula mun peminggu bae cek kumaha aja perena peminggu bae kode mau loba na HP geus ulah mikiran Doraemon nya sapusing-pusing teuing masalah pendidikan ge ulah dijieun ribet ari bakat cenah ieu barudak supaya daek salat Jumat jangan sebaraleg atuh kewajiban ieu dina ge nang guruna ge kudu cerdas sarua bae nyeun siasahna ulah nyeun masjid jero sakolahan hampura ye ulah nyeun masjid di jero sakolahan puc adadna ge menang ti mana boy eta saya cenah sayang cenah ini sama anak-anak supaya anak-anak mau cenah sholat Jumat makanya bikin sekolah bikin masjid di dalam sekolah atau bikin masjid di dalam PT pusing-pusing amat aing mari ku hayang-hayang teh mata kana sholat Jumat prekeun poe Jumat kita salat Jumat eta budak sakola wa ieu mah karyawan poe mingguna atuh geus teuing digawe deui sekalian sakola diaktifkeun poe minggu hari ku hayang-hayang teuing mah menta perdana ka bupati dicumponan didukung Menteri Agama ge pasti be didukung Menteri Agama tapi ini benar Menteri Agama nari kalau wah kana duit teh sarua bae bular balieur bepatnya ok masjid galede dieusi henteu aju kapan ieu hayang nyieun masjid itu hayang nyieun masjid boro-boro nu aya ngeusin paling ya Allah aing subuh aya tiluan hiji nu adan kadua imam nu katilu tihang bari jeung aki-aki kabeh kapannya subuh atau isya jeung gituna salat maghrib tadi nu pinuh aya 4 baris isya aya 2 baris terus subuh bet be eueuh kabeh lenyap dohor kituna asar sarua bae sedengkeun tadi teh kapan keterangan parantos kalangkung tadi teh fardu kifayah orang berjamaah dina hiji kampung eta fardu kifayah di jero musola gitu di musola mun eueuh sama sekali doraka dia kawehan salembur gagabahna bae salembur eueuh we nu berjamaah doraka loba ya kuari kula ka bawa meureun ge ampura ya kitu kan ari taya udur mah ada tamaya udur tadi teh bisa berjamaah ya mangga ieu mah aya awak jag-jag awak cek peribahasa teu aya halang nanaon berjamaah ka masjid ka mushola teh daek eta mah tadi teh ya pesting lah cenah aya keneh ieu atuh ulah aya keneh sanajan fardu kifayah ge tadi teh ya inggis urang inggis eueuh bener berjamaah cepet di mushola eta sawa cepet bahasa tadi teh ya maghribna isana jeung sajabana atuh doraka salembur rek nyaon nyeunaan mushola nyeunaan masjid dari teh dieu si mah ieu ku kabuktian loba masjid pamewah-mewah pa gede-gede eusina pa eueuh teu di mana kuari ya daek beka masjid daek beka mushola anu paeh bari nyolatkeun di amplopan dah muludan bari jeung diberkatan ku nu galede paheula-heula heuleun diudag-udag peribahasa ngariung ari kawajibana ditinggaleun bleng bae nek nyar naon buah sekagolah meh kadenge kajeun kula menek di hewan los ngomong masih nek dihina los nek dicaci los nek dimaki los di hewaan aing kitu kan moal ngurangan dicaci kula mah moal ngalawan digebugan mah pasrah bae nah gelepok mah sakali menang merenya ngalawan mah tapi ulah urang cicing bae lah geus ngabejakeun bae gitu lah judul nama ieu mah ieu mah keur kula bae sanajan kula mah digebugan pasrah kula mah pasrah keun bae
sanajan cenah balik di dia anu nyawok cenah gara-gara orang abdi nerangkeun masalah kos kieu ikhlas ridho sanajan cenah kiai nu nyawokna alhamdulillahirabbil alamin sesalos aing mah komun ahli ibadah cenah wani ka urang jebret be jaga dia ku aing mah loba dorakana jaga kayak dihisab sakali nyabok orang ke orang aing menuntut di ditu ulah-ulah tah cek peribahasa hutang piutang perkara nyabok sakali ini ditukeran ku aing jaga ditukeran jeung naon jeung amal ibadah anu tukang itu amun nyabok ka kula amun nyeri model nyeri ngahina itu diajak tuker urang mah pasrah bae ku ari malah geus ning pasrah bae lah geus kumaha Allah bae kitu kan ngalawannya saya kudu ngalawan lagi nu kudu nu kumaha heula ari manehna pada Islam keneh mah dulur jeung dulur bisi jeung ku bisi mah eta nu ngageboga urang mah keur hilap urang mah sangkan ieu bae hade bae mas urang mah lemah bae teu aya kakuatan pan bahasana ge urang mah jelema teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu kudu urang jeung peureup teu kudu jeung omongan cek peribahasa ngahinakeun ka batur nganyerikeun ka batur teu kudu sebab dari teh kayak aya perhitungan ieu di mana kek poe hisab kanyahoan kayak di ujung sausap rambut dihandap sausap dampal bakal ngabejakeun sepion-sepion urang mana ieu leungeun mata ceulik kabeh bakal ngomong sungut dikunci ya cek dina surat yasin teh al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun nah eta teh surat yasin ya sungut bakal digembok dikunci sungut dikunci urang teh ieu naon intel urang loba pisan ya bakal ngomong kabeh nu baheula cenah pernah maling kotok ngomong eta kaya leungeun tah poe hisab mah ngomong baheula pernah OBB nya tuh OBB kuari mos sinya teu aya zaman aya mah OBB mah baheula mah keneh keur zaman abdi OBB teh naon het operasi bilik bolong baheula OBB teh baheula maaf operasi bilik bolong nyadak panganten anyar eta teh kumaha cara-cara nobatanana can eta teh mun urang pernah nyabok pernah nganyerikeun pernah boga hutang datang kanu bersangkutan bebeja lamun can kabayar tadi teh diobrolkeun nya resolusina lamun anu cek perbasa anu pernah nyabok wayahna geura eta urusan hakul adami tadi teh nya urusan seperti hablum minan nasna beresan hisaban awak urang samemeh urang dihisab tiraha ieu ti kuari meupeng hirup keneh di dunya mantaran syukuran urang tadi teh dibere umur panjang ge dibere umur keneh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mendingan dihisab di dunia tah mendingan dihisab di ditu di akhirat jaga tah mantakan abdi sok ngageretek kamari hate ngadenge ka Agus jadi kepikiran baheula aya makaroni ragag sampai ditiara nu bogana saha ieu alhamdulillah ka Gus eta jadi kumanya jadi kainget deui kitu lah urang aing masyaallah begitu kan tah eta salah sahiji hisab anu di dunia ibarat urang tadi teh nya perhitungan urang bisi kadahar seperti milik batur ieu mah kapan lain deui nya keheulanan lu siapa cenah deh kapan gua kan orang kaya gua kan orang berani gua kan orang pinter gua kan kiai gua kan ustad gua kan haji palsu loba loba dah anu kari itu padahal nama Masya Allah mending keneh urang di dunia dihisab maka timbang dihisab di akhirat mah hisabana tadi teh ya urang boga hutang umpamana 10.000 di dunia mah bisa dibayar ke urang 10.000
bener. Di dunia mah bisa dibayar 10.000 jaga mang kayak dihisab dunia geus teu berlaku duit geus rupiah dolar gitu mah ya dinar boga ayana naon amal bagus amal goreng kayak urang ngagegendol iya yo naon ngaranna dina kitab Qurtubi mah tadi dijelaskeun gitulah ngagegendol amal naon amal bagus amal soleh kucuk mendekat surga barang yang dekat surga aya eta loba baturana anu pernah dolim teh nya anu pernah didoliman come here cenah kesini cenah ka mana Sep surga weh cenah ngilu gah sia neraka jurusana ke heula cenah ke dia baheula pernah boga hutang cenah kana aing naon dia pernah nyabok aing teh ikhlas dari do aing ngiri hate ku dia eta si Asep teh masyaallah na bae nya aju aing cenah ya lamun ieu cenah teh kudu kumaha mayarna atuh eta cenah ku amal dia cek malaikat keula disetopan malaikat nyahun dia polisi akhirat mah beuh jara rujur bener itu doang di dunia araredan polisi di dunia mah polisi akhirat mah garaga jujur amanah geus moal ngabohong deui eta si Asep udah ka surga kunaon tadi teh dicegat ku baturan pernah didoliman geus mah tadi teh nya ku malaikat dicegat ditahan judul lama aju Asep cenah coba cenah ka dieu cenah tah urang perhitungan heula dihisab di dinya sabaraha itu aing cenah kudu mayar sabaraha dia geus bae cenah aing minta ganjaran salat dia bae kabeh pan eta lah masyaallah bae urang nang hese satakar kapan di dunia ge umpamana gitu satakar kebek isuk dohor asar tahajud taraweh segala salat ieu kabeh amal salat jadi penta kabeh ditukeran jeung duit 10.000 masyaallah bae mau enggak mau pan eta kudu dibikeun lamun teu dibikeun ka gorengan situ tetep aja dibikeun urang kabeh kana raka berenang bebarengan ningin kumaha coba dasar mah amal urang saeutik dipenta di kubatur anu kasebut muflis teh ngadolim kana batur masyaallah na bae eta babalesna aya tadi dina kitab Qurtubi halaman 54 mun teu 50 genep mun teu hilap ya ting keterangan mah ini mah abdi teh keneh tah cuma alhamdulillah ada inget-inget bae gitu bahasan kerwengi eta masyaallah na bae nya eta dina poe hisab mah urang tah cek basa duit saeutik ge jadi mahal di ditu mah mantakna urang teh dieu urang ngahisaban awak gampang ananta ulah mikiran hisab di ditu cek peribahasa masalah hisab mah di dunia bae heula beresan etan disebutkeun hakul adam teh beresan bisi kaburu naon kaburu maot urangna leuheung keluarga urangna mararampuh leuheung keluarga urangna parinter karena perkara bidang agama bisa teh gitulah bisa mengatasi nana boga hutang tanggung jawab keluargana leuheung eta coba mun teu modar di ditu dipekrekan ku malaikat ibadah tinggal ibadah pan ha muflis teh nya ngaranna masyaallah na bae eta amal-amal teka cek peribahasa heueuh nya dolim urang masyaallah na bae loba jasa masyaallah na bae dolim ka batur dolim kana awak sorangan sarua bae awas sok ngadolim urang sok pikiran teh dolim eta ka batur bae sarua kana awak sorangan naon dia sok bahasa di urang kieu teh nya dia cenah sok nyiksa awak sorangan cenah sarua bae teh ge dolim tapi nyiksa awakna nu dolim nu kumaha ari nyiksa awakna tadi teh urang keur ngagiringna supaya tadi teh ningkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mah atuh lain deui eta mah lain dolim ngaranna nuntun model puasa gitulah model cek peribahasa dek udang ti peuting maksakeun ya masyaallah na bae eta kudu diajaman ku urangnya urang tobat ke Allah Subhanahu wa taala ninggaleunan cek peribahasa
perkara-perkara pemaksiatan geus rumasa simperi bados kita ditu ya pinuh lumukut ku dosa awak ke hayang kitu kan karik ngadengekeun bae kitu kan tanya tina keterangan cek bahasa ulama masyaallah na bae ngeri abdi mah ngeri asa kumaha boy jagi supaeh masyaallah na bae eta geus paeh mapan urangnya boro-boro cek peribahasa yang ibadah etanya bejana eta nu di kuburan nu kuari parek-parekan harayang hirup deui sabenerna mah hayang naon hayang ibadah ka Allah janyaho ieu pan karik-karik urang ya nu harirup keneh geus aya instruksi ti ulama-ulama urang gitu geus kira ibadah berarti tah kitu kan ulama-ulama urang karunyaan ka urang bisi dia jadi sok modar gitu kan tah geus tadi teh urang boga bekal ulah mikiran bekal hirup di dunia bae atau di akhirat kudu pikiran di urang mah lolobana mah masyaallah nabanya lolobana mah urang mah kana nyanyiakeun kana waktu padahal mah ceuk eta 5 waktu 24 jam nya eta nu dipake ibadah teh apa dipake maksiat ku urang sesana ulah jauh-jauh nyaritakeun ibadah mah salat bae heula sabaraha jam keneh ta urang masyaallah na bae waktu 24 jam dipake hal-hal anu teu paedahan pengalahan madorot malulu pinarakaeun malulu ya awak Gusti agung kitu kan alhamdulillah urangnya ari masih keneh daek mah urang ngaji teh sing saha jelema daek datang ke pangaosan majelis ilmu majelis zikir majelis sholawat daek diuk di dinya babarengan tadi teh ganjarana be tadi teh aya sakil basarebu salat salat sunnah 1000 rakaat salat sunnah aya 700 nya salat sunnah tanya masyaallah nabe coba urang aja salat sunnah keur anu 700 rakaat coplok beureunya urang mah ulah-ulah tah 700 rakaat taraweh di bawah 24 bae geus kewoh imamna edan ieu cenah loba jasa dia mantak mata dia teh orangnya tina salat loba keuntungan-keuntunganana sabarna mah sunah-sunahna pake urang tina jero salat mah lil ibarat mun fardu teh mah perkara fardu mah eta mah modalna mun dagang teh mah modalna sunah-sunahna tah aya dina jero kaparduanana tah modal ngaji modal kieu fardu berarti wajib aya teu cenah nu sejen-sejenana ngahuap hiji tah bakal tadi teh urang jadi sedekah tah jadi amal kadituna jadi amal anu bagus nginum kopina ganjaran ngadahar kuehna ganjaran ngadengekeunana ganjaran bonus ari pokona mah leumpangna datangna pas sesuai jeung keterangan utlubu ilma minal mahdi ilalah di depannya pek teangan ku anjeun ilmu timimiti dipais dugi ka dipais timimiti diais dugi ka dipais masyaallah gede lu baca saya teh ganjaran dina pardu eta modal salat dohor pardu berarti modalna kadinya urang datang nyata buktosna salat tina jero salat sok aya teh nu ngaran sunahna pake kurang sunah tuh eta untung-untungna urang mah nya tina ngaji kos kitu menang ganjaran ngaji eta tadi teh urang menang ganjaran silaturahmi secara tidak langsung kapan silaturahmi ganjaranna menang ngajina menang tina ganjaran ngaji bagi leumpang na masyaallah kakarak leumpang na we man minta qala liya ta'ala ilman gupir lahu qabla ayah tua pan kapan gedeas sing saja loba daek ngalengkahkeun kana 2 dampal sampeanana samemeh ngalengkah dihampura geus aku Allah dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala kakarak ngalengkah doang kakarak ngalengkah samemeh ngalengkah ge geus
dihampura. Komo datang ngadenge, datang ke majelis taklimna, diuk bebarengan ngadenge cek berbahasa pengajian di dahar cek berbahasa saya ayana, aya caina, aya kopina, aya bubuahana, di dahar kurang didinya. Bebarengan orang jeung ulama. Masya Allah murulug dosa ge. Mantakan ya aya ye nya tikula ye. Mun hayang urang tadi teh mustajabu da'wat doa tadi teh nya ya aya. Salian cek peribahasa nu dianjurkeun ku ulama-ulama orang sejen aya deui tadi teh orang sing daek neangan ilmu ngaji teh ngaranna ulah toto teuing 40 poe cenah teu ngaji lain naon dibere teuas eta teh ngaji mah tadi teh peuting ieu urang dihampura jadi komo mun daekna unggal poe mah 2 poe eta urang bersih lamun urang bisa ngaraksana awak eta bersih gitu loh dosa ngaji deui panggih nu ka 3 poean bersih deui jadi terus bersih bae ari daek ngaji ngan ngajina kudu sejak karena Allah ulah sejak hayang ka alam mentang-mentang tadi teh aing madaek ngaji berarti aing ustad teh kitu pangkat ustad pangkat kiai ijazah nanti Allah mah secara buktina eta mun merena geus Allah Subhanahu wa taala gelaran tapi aneh ku mah dek samping dek sa peci dek seperti sakuntang kulinting begitulah laju betad waduh nya tapi eta ge pangkat tisa ti Allah Subhanahu wa taala kersa keur jelema-jelema anu daek tadi teh ngahirup-hirup sunah Kangjeng Nabi tadi teh lampah anu diparentahan ku Gusti Allah jeung naon bae anu dicegah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya ka mana orangnya ngaprak ieu tina wajib tina masalah Jumat sampaikan kana mija kana hisab segala ya alhamdulillah tadi teh keur bener nanti Allah keur salah nanti kula eta mah tah di dieu neraskeun deui tah tadi teh yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin au ghairiha an la yataqaddama ala imamihi fil mauqifi wal ihram wajib ka saban-saban jelema anu ngamakmum tah keur urang ieu anu ngamakmum dina salat Jum'ah atawa liana 7 perkara khusus jeung makmum ya tadi mah imam mah separa pinter biasana ya karik-karik urang ya nu amna ya umum ya jeung urang-urang nu kahiji ulah maju tina barisan imam ulah sok eta ulah sok seperti rasa miheulaan teh kana imam dina enggon cicingna ulah hayang marengan gitulah atau imam mah minimal tadi teh nya sahasta gitu lah dijarangkeun jeung sajudin urang belah jeung ulah miheulaan dina takbiratul ihram di urang kadang-kadang sok aya imam can ge takbiratul ihramnya Allahu akbar gitu kun cenah mah dong imam na bae lah dengekeun lah imam geus maca takbiratul ihram can kudu nuturkeun urang jeung kudu dibedaskeun eta kana imam nage maca takbiratul ihram na teh nya jeung kudu pertela kudu jelas maca takbir nage sebab eta teh kaasup takbir teh kaasup kana rukun naon cenah rukun qauli kapan tadi teh niat takbir berarti maca takbir teh Allahu akbar teh tadi teh asup kana rukun qauli wa tukrahu fi ghairihi jeung makruh babarengan dina lian
takbiratul ihram sok aya tanya marangan teh imam karak ge Allahu akbar atuh imam kieu imam nurutan deui kitu makruh eta teh makruh urang angkat leungeunna jadi makruh tadi namanya geunang ganjaran akhir nama terjadi di bae kapan balap balap teuing tadi mamayu bener mamayu ibadah aduh imam nes teh bisi khawatir teh beurnya bisi ketinggalan cenah sing horengan mah tadi teh ya teh nyahoun ya lamuna hari geus nyaho masugan gitulah nya makruh babarengan dina lian takbiratul ihram ila tamamina angin amin eta mah sunah babarengan jeung satu jeung imam model kieu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bareng yang imam amin tah sunah eta teh ulah cicing bae urang kudu diaminan nya tah teu naon eta mah wayah rumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liin jeung haram miheulaan makmum ka imam kalawan hiji rukun bangsa pagawean sok aya teh nya miheulaan bae imam nage encan sujud acan mereka geus gegerahan seak-seak bae aduh sanajan muparokoh kitu teuin muparokoh mandeurikeun ban nya ari mah waduh imamna lelet jelas aing ti heula bae lah cenah ditinggalin ku makmum haram eta teh sanajan muparokoh ge tadi teh waduh masyaallah na bae cek dina keterangan di dieu mah diharamkeun tah ulah sok miheulaan imam imam can assalamualaikum meneng assalamualaikum ti heula gara-gara balik sering madina sujud teh tah tah eta kita kumaha tah kitu deui urang atuh kitu di dari teh ngarobah mah ditahan heula tina sujud kadang-kadang sok teu kadenge mantak imam kudu rada ngabedaskeun kana maca takbirna kadang-kadang imam cicing bae deui dok teu kadenge teh sok kebal teh imam pan pas kieu salat mendakna tadi teh anu ngimamana kudu sing rada dibedaskeun teh aja mun kitu kumaha tah urang diuk bae apa sujud deui atuh geus bae tadi teh tahan heula bae aja urang teh nyaho ieu hiji can nyaho keteranganana tadi teh nya atuh kadua urang ari geus nyaho mah kieu lah ulah-ulaheun deui kitu lah sarua eta sulaya kana imam miheulaan imam can diuk ya aja imam rada heuh di teu pengertian mentakan kudu diseleksi heula kapan urang nyeun imam ge kapan nyar imam ge tah kapan macem nya seleksian tina sok teu kadenge hayang manehna bae cicing bae eta teh tadi teh nya jadi imam mah supir mawa ieu naon mawa jamaah mawa rombongan ibarat supir kumaha sih jadi imam mau maneh mah supir kapan ku makmum ge kebal jentulkeun bisa nyawakeun imam ya bisa kan dia iya gitu gara-gara imam ieu aing kan nanggung imam itu gara-gara atunya makmum tadi tanggung kapan ku imam berat mantakna jadi imam berat gitulah tanggung jawab berat selalu lah yang jadi imam tapi kok ada sok paheula bae tara cek urang teh balik di wah boy iya aing balik di kadinya di seta tinggal tempat hayang jadi imam bae eta bari jeung bener henteu saya tak gitukeun lah tadi teh ya salatna ge masyaallah bae salat doang menyerah Allahu akbar gitu kan salat mah maca takbir ihram na gimana teh indah teh kadang aja kieu merungkutnya saya merungkut sih gitukeun doang punguk merindukan rembulan urang beneran bae sabodo teuing wah boy mah
Astagfirullah rabal baroya aing keur salat di jejak suku aing sabulah ku si eta tah ya terulang kembali ya ingatan kalebah dinya ieu tah hayang urang ulah ngajejak kitu nya hayang urang mah ieu kadang-kadang diutak-utak getek urang mah panah kutak cingirna teh kana cingir urang kutak gila aing aing masyaallah na bae ajek urang mun paham dia bae ulah ngaganggu gitu kan urusan dia eta mah ulah sok ngaganggu kana batur jadi imam sesorotok kain gerak ke hareup gurutuk bae hah oh duang pang sorga ana bae pajana panitia akhirat burung cek berbahasa ya Allah ya Robbana nya loba kuarilah nu karar itu masyaallah urang sing dijauhkeun etanya tina jelema-jelema cek berbahasa tadi tanya jelema-jelema akhir zaman anu teu taklid cek beureuh teu nurut kana guru-guru urang kana guru-guru cek berbahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah anu bebeneran masyaallah na bae ngagorengkeun cek berbahasa ka ulama-ulama urang aing buruk beta demi bege komo hewan nya sakana Tuan Syekh Abdul Qadir mah kapan aing gerak dia ngomong kayaknya masyaallah na bae juga dia kuy moal dipayahan mah baturan begitulah dioloan lo anu ke situ mah asupkeun kan spiteng kubur insyaallah na bae dia wah boy gila aing lah eta masyaallah na bae nya tina takbiratul ihram na bae lah kapan kunyang mah tepuguh teh babacana ge jadi orang ulah sulaya teuing kana imam bisi timbul kana haram tah nya masa hiji rukun bangsa watab tulu biruk naen jeung batal salat makmum kalawan ngiheulaan dua rukun ta'akhuru anhu bihima li ghairi udrin jeung kitu deui batal mandirikeun makmum ti imam kalawan dua rukun sanajan lain rukun panjang karena henteu udur tadi tiam atuh mandirikeun terlalu teuing tadi teh henteu niat muparaqah sarua tadi teh bisa batal nya ninggalin seteng lah imam jeung hendak menang 3 rakaat atau 4 rakaat nah lancan tuturkeun bae imam cek bari bahasa ieu ninggalin maneh ninggalin rukun teh rukun pagawean ieu mah tah jeung kitu deui batal mandirikeunana cenah makmum ti imam kalawan dua rukun sanajan lain rukun panjang karena henteu ujur wa bi aksara min salasatin arkanin tawilatin lahu jeung batal deui kalawan mandirikeun leuwih tina 3 rukun anu panjang karena ujur wa an ya'lama bi intiqalati imamihi kadua kudu nyaho makmum kana pundah-pindah imamnya tah mantakan tadi teh urang kudu dibedaskeun udah sami Allahu liman hamidah angkat leungeunna sarua jeung maca takbiratul ihram supaya naon supaya menang ganjaran sunah eta teh ngangkat leungeun jeung urang sok loba nya sok loba kieu ya keluar ya aing ada sunah nama sarua jeung maca takbiratul ihram teh nya Allah kepan dina ieu daging ciri teh nya tah akurkeun nya tah
Allahu akbar tah leungeunna dijeberkeun jeung ulah kieu teuing atuh biasa bae kitu lah ulah bret kitu dong bebek ka kieu teuing mah hah jeung renggangkeun leungeunna renggangkeun ari kieu dong bebek bisi doang ceuli gajah dadah kana kieu mah hah tah dina di dieu leungeunna tah dina nanta dina luhureun bujal nya sahandapun susu berarti sakit tah leungeunna ditilepkeun tah saeutik dua jari ditilepkeun ka dinya tah ieu jeung nutupan naon hate urang hate supaya ulah goreng kitu tah pas hate urang tutupan mantakan sok aya nya baheula manuk kitu tah ditutupan gitu tah sing rapet sing jejeg nyekelna gitu tah ieu tah tutupkeun ka dinya sing rapih ngangkat leungeunna atau sing hade tadi tanya tina antara dua ceuli kapan aku disejajar kadinya tah kana dua ceuli Allahu akbar model tina ieu ge sami Allah liman hamidah dek ruku teh ya urang kadang-kadang Allah liman hamidah ka mana bener tah dong kieu ari kieu dong si unyil pan nya unyil kita teh si unyil mah nya leungeunna dikieukeun dalam henteu model tina ruku ge Sami Allah liman hamidah. Sarua dong baca takbir tadi teh ya. Ya. Malahan aya nu ekstrim mah cenah. Tina naon asal sajajar jeung ceuli kumaha. Allahu akbar ti dieu tapi no. Bisa jajar jeung ieu. Ya. Anu kitu. Ari yakin mah teu tina naon. Coba yakin tah teu kieu lurus teu ieu. Amun teu mah teu ulah. Teu pantas tapi ya. Allahu akbar dia. Akbar. Tadi teh sejak niat atuh eta mah niatna keur kitu tah geus nyambung niatna urang mah tadi teh tina Allahu akbar eta sakebal ba jeung ro eta urang tadi bari nguatkeun kayakinan urang niatkeun dina jero hati urang bahwa urang neuk niat salat maghrib wa imma salat isya jeung salat anu sajabar jeung anu sanes-sanesna ya sarua pardu naon eta hate tadi teh kapan jadi pardu nu mana eta rukun kok nu ngaran rukun mah tadi teh geus asup wajib berarti nya tah kapan tina hate niat mah kapan sejak ke ulah migawe salat cenah pardu maghrib umpama 3 rakaat pardu karena Allah taala didinya nejakeun teh urang ngabejakeun nu mana nu pardu nu marana nu sunah dibejakeun tina naon tina niat urang talapudna kumaha umpamana tadi teh talapudna musolli fardhol maghribi salah rakaat ucapkeun sarua tah diniatkeun na jero hate tadi teh diucapkeun ku lisan tadi teh supaya kumaha qasdu ta'arud ta'in dijelaskeun dibejakeun ieu mah tadi teh salat ditepung salatna teuing sunah teuing wajib sarua bae kapan eta ge batal salatna batal salatna kudu dibejakeun ieu teh paruguh ieu fardu apa sunah sih cenah alhamdulillahnya ieu perkara beuh dina salat mah asa loba jasa tadi teh hayang boga anak salat hayang loba milik jeung rezeki salat hayang dihampura dosa salat hayang menang surga salat hayang nondi loba we salat deh kabehna sebab salat mah nyaeta cek tina keterangan teh sarua jeung urang doa salat eta ngadoa cek buat mah salat eta urang ngadoa mantakna hayang naon deui geus teangan di tina salat geus teu kudu urang nyiaran cek peribahasa tapak ka unggal itu kuburan itu cek peribahasa karomat itu ari urang jarah mah jarah bae neuk neangan karamat atuh neangan bae tadi teh ngan tadi teh urang salatna urang benerkeun sambil gitu tah urang jarah atuh jojong eta geus sarua bae amalia bagus neangan cek peribahasa kamuliaan anu boga para wali susuganan bae gitu kudu ana para wali we mustajabud dawat wali majuan apanya masyaallah na bae kapan teruskeun
tapi sholat ulah henteu. Ini ulah jarah be sholat henteu aing kumaha gitu kan jarah ka Cirebon mau sa mobil bus ada sholat henteu. Atuh misalnya hade ku pangeran diri kusrukeun di jalan kayaknya. Artinya tunduk di kosor tanduk di jama tak gitu kan sholat nama gitu mah nggak jadi kelempangan ya kamurahan dengan sholat ya. Iya kadang-kadang be masa Allah na bae loba eta. Entakna gitu kan alhamdulillah ya. Insya Allah ya bade aya angkat acara jarah gitulah. Alhamdulillah ya masuk aya nu ngabimbing gitu tah. Biasa orang tadi sholat nang di jamaah jeung kiai alhamdulillah. Aya nu ieu gitulah. Urang kadang-kadang urang malain sholat jarah mah tadi ka Jawa Timur ka Jawa Tengah Wali Songo dia aparak-aparak sholat ora. Bah dikir setekar kebak kumandak cumantelna eta urang. Hah? Kumandak cumantelna eta amalan-amalan urang lamun urang teu migawe kana sholat. Eta doangna sholat mah angka hijina nu sejana mah endogna. Lamun tadi teh angka hiji lamun diberian endog nilaina jadi 10 lain 01. Lamun tadi teh urang geus tadi teh salatna hade geus salat aya bela salatna. Eta hajina umpamana hiji zakatna jadi 10 tambahan hajina 100 ditambahan sedekahna 1000 terus endog ngoloban terus eta nilai kula tadi teh cumantelna kunaon angka hijina salat barometerna salat kayak itu sampai berapa miliar gitu kan kayak belah ditu nah. Ganjaran ngaji ulah jauh-jauh ganjaran ngaji jadi endogna jadi berean beta salatna atuh ngorolong bae dagang bola meureun bola budak kalemet teh sekali dipeureut masyaallah nantinya eta tina salat loba jasanya salat teh pan hayang naon bae urang hayang cumpun hasil pamaksodan ge aya tina salat bahkan aya salat anu kontan di jabahna serius ieu mah lagaan sholat di jabahna kontan eta moal neko-neko pasti jeung yakin tapi di urang doang di Pandeglang tapi teuing di daerah Batur mah nya di urang mah aya sholat anu kontan di jabahna urusan milik jeung rezeki mah sholat naon cenah sholat mait nyolatkeun teh kuli baris eta kontan eta sok ayaan bae sedekah teh nya cenah sedekah ti ieu ti Sohibul Musibah gagah eta keur meunang musibah bari sedekah gua deh makin gedean we teh jadah jelema kadak ku batur mah kapan dilelemekeun nya dia mah cenah dasar mah keur susah cenah teh nantah keur susah aing kita sedekah atuh mungkin melarat padahal mah tidak jara sedekah as-sedekah tarpaul bala sedekah eta bisa mencegah balai dina sedekahnya masyaallah na bae tadi salah artikeun ku batur mah ulama-ulama orang lebih gagah coy lebih pinter lebih jeli karena masalah kalbadinya daripada menang balai jelema cenah dia alam kubur mantakna tadi teh nya diayakeun sedekah jaker di dunia aya bohong boro-boro jeung eta nya boro-boro keur hidup di dunia dek ngabagi-bagieun sedekah kitu ka gua jelema kana dek salat bela judulna mah aya teh eta jelema kos kitu iya kayak coba periksa di unggal masjid mun aya nu salat berjamaah atau tapi ke masjid dek asup ke masjid hayu teh digaji kos kitu rame dong nya heuh nya hayang tah aja eta tah aya hiji tips supaya masjid rame nya sarupakeun salatna siga salat mait tah kitu bae tah coba jajal tah supaya rame tah masjid salah sahiji cara ngaramekeun masjid atau napi musola nalika ndek asup ka jero musola atau napi kaluarna diamplopan kabeh coba jajal bae coba nyaran jelema sugih manya di Indonesia unu sugih ya balatak di jelema sugih pasti nonton aya hiji nu loba duitna coba dunyana coba ngajal ge ngajal saminggu bae moal kudu digantian ku Allah digantian pasti jeung yakin tap asal niatna sedekah coba jajal kitu bae heulanan pernah ngadengnya abdi mah eta aya malahan cenah di Bekasi baheula lamun maneh cenah rajin salat subuh 40 poe berjamaah 40 poe 40 kali
eta menang iya nantah menang hadiah, diberi duit 5 juta 5 juta hadiahna, cuma teka ciri anu iya nana anu lain si panitiana aya nu mariksana teh teka ciri aya horengan tim seleksi na si mah belang betong si mah henteu gitulah aya eta diberi duit digaji sabaraha 5 juta. Bahkan anu satahun mah tadi teh ya satahun rutin hayu beu teu aya ujur teu aya kabar seperti bahasa mana teh aya ujur berjamaah tadi sholat subuh manehna terus baik itu selama setahun secara tidak langsung manehna menang tiket umroh, menang cek peribahasa didaftarkeun munggah haji geus pokona mah dibere lebihan lah gitulah eta ti jelema tadi teh nya jelema anu kumanya anu ikhlas lah anu seperti nasarukeun li nantah hartana dina jalan Allah gagah cek abdi mah perlu didukung nu kos kitu tah moal kudu ngurangan tah harta anu dipake sodakoh dina jalan anu dipikar ridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Moal ngurangan malah nambahan ieu apel le 5 bisa jadi jadi sukma kata 5 karung, 5 biji. Muncul Allah kun payakun teh mah jadi dijabah. Jaga bahan abae tanah sodako. Coba kata salat bae dong salat maid begitulah. Asal eta asana burung kabeh jelema darek nya asana di tiket teh di tiket. Sting heulan hayang ka alam sting ka jelema. Judulna mah sting heulan bae kitu sal daek bae heulan jeung masih. Ya jajal iya. Aju kapan hirup kene unggal jalan ayo kurang di atakohan gitu lah ngarasanan gitu di atakohan awak sorangan gitu hanya coba dites begitu kak jamaah masing-masing jamaah ada asana budak kaleutik kolot anu pincang datang doang namanya eta dunia setrum aya kos kitu tah soalnya abdi sok lain ngalama sok sering manggihan menyolatkeun ya ieu tilok ka balik aya tilok ka masjid aya gitulah anu tilok salat ge sok aya malahan mah coba kitu keun nya kayak kitu nya wayahna bae kana jelema nu sara rugih lah sugan aya kitu keun coba ta pake tah cara nu eta tah ada hayang ngaramekeun masjid mah nang ulah loba omong ulah hayang kalem tadi teh biasa bae gitulah nang beres salat berjamaah beres ngadoa jamaah ulah kagera bubar gitu urang ngawirid heula mun anu tadi teh ninggalkeun wiridana gitu atuh ulah diberes kitu mah geus teh nglaporkeun bae geus kudu asup cek peribahasa kaluarna supaya bebarengan bila beres ngadoa beres ulah sami'na wa atona bae cek peribahasa bohong eta jelema ngomong sami'na wa atona sejak turut sejak taat ini gajleng bae lumpat ya pan tadi teh man salat tarakal wirda pahuwa kirda kita sing saha jelema salat ninggalkeun kana wiridana sarojeng monyet dikum gajeng tah mun hayang nu monyet nu kararitu tah tempo nu keur salat masyaallah nabanya eta ku perkara salat nepi ka badinya masyaallah ya aprak-aprakan ka jauh jasa ieu menjelaskan masalah sholatnya masyaallah nabi itu anggus para satikeur ieu dibelah di uki-ukianana aneh ieu Gusti masyaallah maha luasna ilmu Gusti masyaallah bage gitukeun nya ieu bener bae ti Gusti salah bae ti abdi hampura abdi Gusti wa kadata khuru anhu bihima ligori udrin jeung kitu deui batal manderikeun makmum ti imam kalawan durukun sanajan lain rukun panjang karena henteu udur tah ari udur mah beureum teu naon tah ari nu ngaran udur eta urang aya ka ririweuh lah kitu nya aya ka ririweuh
wabi aksara min salasi arkanin tawilatin lahu jeung batal deui kalawan manerikeun leuwih tina 3 rukun anu panjang karena uzur wa an ya'lama bi intiqalati imamihi kudu ya kudu nyaho makmum karena pundah pindahna imam ya kudu nyaho makmum mendakan kudu dibedaskeun ya imam nama Allahu Akbar matanya wa an yajtami'a fi masjid katidu kudu kumpul makmum jeung imam di masjid tin diroin atawa di tempat anu ukuranana 300 hasta antara imam jeung makmum ulah leuwih. Tah 300 hasta mah ya setengah meter hastanya sakieu ya hasta kan sakieu ulah aya halang ulah aya sekat gitu lu kumpul wan ulah halangan ya atawa di tempat anu ukuranana 300 hasta antara imam jeung makmum ulah leuwih wa an la hula bainahuma hailun yamnaul istidrok kaopat ulah aya hahalang tah masuk aya hahalang teh nya ulah aya hahalang antara imam jeung makmum anu nyegah kana bisa ngaliwat ya sedik dia orangnya karena mau sholat di luar teh kan kahalangan nyambung sok aya lawang muka teh pan nuturkeun teh hareup minta kan sok dibuka-bukakeun di masjid teh nya gitu tah supaya ieu mah ulah anu halalangan hijab anu full begitu lah mantakna sok awewe teh nya di urang mah kadang-kadang di urang mah geus mun bisa mah awewe mah bagusna mah salat di imah geus ulah hayang salat ka masjid awewe mah sanajan can luhurna ngolowong tadi teh Inggris ari awewe mah kan awewe mah nya bagusna mah di imah awewe mah geus ulah hayang di masjid atanapi berjamaah masing cek peribahasanya hiji tempat gitulah di imah-imahna moal naon awewe mah eta mah terkecuali lalaki lamun aya lalaki teh ka masjid ganti pakaian mukena lalaki mun awewe daek ganti ke pake samping jeung pecian nya tah ieu mah punten anu kasuhun hamburan teda nya ieu mah sakieu bae ieu mah cacahan tadi teh cacahan pangaosan ala kadar ayana jabuk tos sakieu sim pribados mah sabenerna mah lain ahlina tina bidang sabenerna mah teu bisa sim pribados mah tadi teh loba jasa kakuranganana sim pribados nyuhunkeun dihampura tina sagala kalalepatan sinarang kakiranganana bener datang ti Allah salah ti sim pribados sekali deui pribados nyuhunkeun dina dihampura tina ucapan tina pembacaan tina surah-surah anu seueur meureun pasti yakin masaralah na teh eta teh nyuhunkeun tadi teh pangkoreksieunana bila mana seueur kasarana wayahna sim pribados tegorkeun nya tapi ulah dicare kanan sim pribados mah tadi teh heueuh nya selaku jelema biasa ieu nya cukup sakitu bae di sim pribados billahi taufik wal hidayah walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.